Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Jadi siswa biasa. Abdi Fitri jadi siswa biasa. Abdi Sipa jadi batu Siti. Abdi Siti jadi korban bullying. Abdi Grace jadi Abdi Cynthia jadi penulis. Abdi Fitri jadi siswa biasa. Abdi Nisa jadi pembuli. Abdi Najwa jadi pembuli. Abdi Ilham jadi murid biasa. Abdi Dadi jadi murid biasa. Abdi Gafin. Abdi Idris jadi batur dekat David. Abdi Alfi jadi batur dekat David. Abdi Firza jadi batur dekat David. Abdi Mujib jadi siswa. Abdi Bilim jadi murid biasa. Abdi Almatin jadi pembuli. Abdi Kevin jadi pembuli. Abdi Maida jadi siswa. Abdi Regiana jadi satpam. Abdi Rapto jadi pembuli. Abdi Oman jadi pembuli. Abdi Nopal jadi Dina hiji isuk anu caang sababaraha murid wanoja lumpat nyamperkeun lawang sakola anu bade ditutup ku satpam. Sabab waktos geus ngundukeun jam 7 isuk, murid-murid eta nyaeta Cynthia, Najwa, Epi, sareng Ica. Dina kieu bae tiap puasa talambat yang satu sok asup. Tinggal lihat tuh buka kanan tuh. Punten abdi tengah aja sahurna tadi abdi keur bingung di milarian ruang guru. Dia abdi bantosan anjing siap itu bakal anjing. Tiga. Assalamualaikum. Dina di pendia, anjing sadayana bakal menang batur anyar. Mangga perkenalkan diri, tulis dulu. Halo Raden Cangan, perkenalkan nami abdi Siti Aminah. Anjeun sadayana tiasa nyaurang abdi Siti. Saya Siti, mangga ayeuna calik di Saatos ngarahkeun Siti ka kursi, guru BK keluar di kelas. Perkenalkan nami abdi Yulti, abdi Siti. Abdi Siti. Abdi Reti, abdi Dio, pimpinan abdi abdi Siti. Hai Siti. Istirahat kasada, siswa-siswi kelas 9B, guru keluar di kelas, pikeun angkat ka kantin, meser dahar jeung minum. Enggak. Pelajaran kami
Mana kenal baca buku aya nu ngajak ngobrolnya. Bukan baca buku. Punten arti belajar baca buku hoyong ngobrol dan abdi. Pinter atuh. Hei anjir naon sih ngaganggu Be Siti? Nya orang Siti keur maca buku. Dia balik ke tempat Dirna bari nempokeun pandangan sinis ka Siti. Waktu geng David keluar di kelas, Kevin nyokot tas David serta nyumputkeun tasna. Terus tadi Kevin anu nyokot tas anjir. Oh, anjir naon? Tadi pun Di ART tas David lamun sama. Di ART lamun tas David disumbetin ku anjir. David. Terus Kevin nanti keterlaluan. Kita ulang waktu. Ayo tuh bukunya. Wah, tulisannya sudah bulan TK. Pantesan yang membakar jenjang. Ini orang baik di tempat gua. Benda dari Mesir. Tempat di rumah masing-masing. Mahal namun kan lapor ke BK. Kita yang bicara saya. Anggun mujik sareng hukum ngadehes ka guru BK. 1, 2, 3. Laporan naon? Jadi dia kita sepuluh ke kelas. Yang benar gitu. Soalnya pas ngobrol sama wali kelas kan namun itu ibu bakal ngobrol sama wali kelas lagi. Akhirnya biasa sih sama itu apa
Bener tuh Siti sampai dulu iya. Jelas berarti Aranjena beneran dibully. Cynthia sarang gengnya maju ke payun. Kevin sarang gengnya maju ke payun. Percaya kalau mereka nggak bercanda. Abang di kelas 7 malah mereka punya masalah. Bullying sana sebulson, penting pikir ngajaran, sangkan sadaya jalma ngerasa nyaman sareng ditarima. Sadayana gaduh kasempatan ikan hobi, jadi langsung hade. Ngantos barudak? Ngantos Bu. Ampunan ya.